Aduh. Lemur. Semula itu aman ya. Warga kamari anu laporan. Bejana udah masih mangutis leungit. Kumaha menanggulanginnya nya. Si Hancip kamana? Cip! 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 Hancip! Wah. Kemana sih? Cip! Hancip! Iya di dia gedingan kenal. Oh siap bos. Ayah perintah bos. Lunungan. Siap bos. Yuk. Cari pak, mangga. Dari. Sok, dari. Man. Oh, Abi. Nah, nyol tadi dunungan. Oh, Pak. Ayah kumaha pak? Iya teh. Aya makan warga kemari ka bapak di jalan. Si Kang Entis cenah teh jangan leungit doma gitu. Lu hutan? Rana. Doma seteh rana. Doma. Kapolna. Aduh, jauh. Tuh. Nah, Indonesia jual hajat. Bos, anu aja. Lain anu hajat, Mang. Di selengit doma situ gigi anu hajat. Pasti di nu hajat mah barana. Gusti, ampun ya aing boga partner budak teh kieu ye lieur. Ye, dangukeun ku sia. Lain kanu hajat, Mang di selengit doma jadi tugas urang naluntik bahwa Mang di kelengitan doma ku urang tang luntik. Kira aku meni kudu disuntik rek anu hajat. Aduh. Geus. Maneh heueuh anu normal. Jik we. Ayeuna panangultikeun geus lieur ngomong di sieu. Ye, dek. Jik mana anu hajat? Ieu. Ye, kalau tapi aduh. Tinggal kolong nih. Cia, udah Kala. Sing. Bos, Naon deui? jadi kumahanya da kudu di bensinan, Bos. Motorna kudu bensinan. Kudu kana motor, Bos. Jauh. Ari itu teh aduh. Pan kamari geus dibere malah sama saya. kamari mah wah, tuh ku si itu tuh. Si Tore. Dibelikeun bakso tahu, Bos. Belikeun udud pastinya. Tuh si itu bakso tahu, Bos. Tong ngedeting, Bos. Aing. Duit. Iya, berenungan teh. Kosong deui di beh. Cak. Aing mah dunungan ari Kismin jika nama. Iya aja ya. Ya, jadi terlepak mung gitu. Aduh. Tapi duit wae ieu mah. Oh gak hancip teh. Aduh. Aing masih mangantis ngadori kesakeun aing. Sok jelema eta mah pikun yang euy. Sok sieun bohongna doma leungit teh sok sieun pohoan mangantis mah aing. Lieur. Kek bos. Ongkoh rek anu hajat tapi nah ieu rek kanang doma kumaha Eta sia hajat dihajat deui. da tadi makan hajat. Doma mang entis leungit setelen kanu hajat masih kene kanu hajat tadi kumanderangkeunana aing bingung. Aing sih mah Nama itu nama beda kumaha. aya nama urang ka mang entis. Ah. Teh domana loba. Leungit. Urang teang. Soalnya mang entis mah pikun. Ayo ke bobodohan leungitna kitu. Ayo inget. Liur aing kitu aing mah tugas di dunungan teh sok tara paruguh 70. Gusti ngagung.
dom teh lah. Lieur Doma. ti heula doma. Mana Mang Tisna tuh cenah deui. Keur torek teh di jeung balang atuh jalan eta ka dinya. Buru naik Dieu. Mana di Mang Tisna Korek kanu hajat cenah. nu hajat kan hajat hayu kan hajat. Ngores Korek kanu ieu. Tugra. Eta. Laka dewa aing euy. Aduh, aing tulungan seteh. Musingkeun pisan ka anak buah. Ieu potun. Mana Mang Entis teh euy? Aing mending baju jadi kararotor di kuning pakaian dinas itu ti nagara. Aing, hayu bulu. Urang temu kanangna. Dahar, Bos. Dahar. Dahar banget sia dahar. Ieu. Bener euy, da mana euy? Si Mang Entis teh. Emang dan hajatna ki dieu. Eta geus hajat dewa, sia. Hajat ai daharna di dieu. Banget sia dahar. Liur dahar. Nama urang ka imana we ka si Mang Entis? Teh ka imana? Dahar jeung buncis. Anjing capek. Ayo tuturkan aing. Si Oboy jeung si Komeng. Gua ada Mang Entis teh ku si eta. Si eta kan karek keluar ti bui kamari. Siapa celungak celinguk. Coba itu. Wah, tiga nama jeung si Bomi. Panda tadi dia kitu ngomong teh aing teh. Cik urang ngelik-ngelik lah. Siga nama si Bomi. Mingos. Tadi dia kitu. Heuhnya abongna urangna reman. Coba we nu duduh ka urang teh yeuh. Bos. Ieu memang kitu beureunya. Mahal tuh jalan jeruk aing teh, Bos. Ya kieu we. Aduh. Urang edankeun wae gitu, Bos. Edankeun kan. Ayo lah edankeun, Bos lah. Teh kieu mah. Urangna we si Hansip euy. Kedekong-dekong gitu. Bos, pintu ini pegat si Hansip teh. Besok nu doe ka urang we. Baiklah, antap we lah. Tenggelan. Ulah. Antap we. Si Koboy si nuturkeun teh nama. Si kasih Mang Entis di warung. Dahar, ka beneran. Keur lapar. Dahar jige lag-lag jeung warung ni sakalian. Kana dahar. Si Mang Entis we di warung. Aduh, domba teh ka mananya jabah hiji-hijina deui. Sampurasun. Rampes aya paransip ning. Damang Mang Entis. Lapar ya. Untung kadara ieu ya. Tak gitu mah. Aduh. Aduh. Teh leungiteun domba. Aduh nya. Nah bener eta teh Mang Entis kalengitan domba. Eta ketika mari diangun teh domba teh. Mung duka ka mana eta domba teh? Disonten. Oh, kamari teh Mang Entis teh ngangon. Ngangon. Tapi langsung teu aya. Teu aya bobogan. Oh, gitu nyakeun atuh. Urang pilari di ku abdi Manawinya, urang paluru heula Manawi we ka penag deui nya Mang Entis nya. Sugan atuh Nya gitu sing mah, sabar we Pansip. Mang Entis nya. Mun Gitu Mang Entis kena habis digana raosan kopi ngopinya. atuh Neng, kopi neng lah nya. Bade kopi naon Pancik? Kopi hideung we nya neng nya. Mangga Pak Hasip. Lamun aya mah di samelan. Kopi sateu namanya kopi di samelan atuh sok aneh-aneh wae ieu mah. Ieu topi dipake. Aduh, ampun lieur kitu kamari keneh eta ngobrol. Di samelan omat itu urang meresep pisan sama. Punten rada budak pan ieu mah. Uninganya. Pak Antis oge. Doma pantis pohon. Tuh mangga.
Abdi rek niangan lah doma. Mudah-mudahan singkat panggil deui nya. Doakeun we kumangnya. Nuhun. Pangmayarkeun kopinya mang nya. Aduh, hatur nuhun Mang Mat. Ayo, sudah. Patet dahar urang. Eta dahar deui. Beungeut sia dahar. Ayo, ayo. Sama loba panan tadi. Dah, coba budak. Aing euy, mana atunya si Mang Tis teh doma teh? Kadang-kadang. Ieu aing masih Mang Tis mah. Ah. Pikun tuh dah. Euy. Sada doma euy. Dangdut. Doma, dangdut jauh-jauh tina doma kana dangdut. Hah, nu hajat ya mah. Ayo, ayo. Yang diharap siga nama aya ye. Ayo. Ah, aing mah. Ah. Tuh, ah. Doma teh aya. Ayo buru. Tewak buru teh. Tewak. Mang Tis mah euy. Di mana wae doma teh linga aya aing mah ah. Tuh di sada sakitu beberelean tadi sada sia budak. Kemana wae? Ayo bawa. Orang bikin ke Mang Tis. Sate di nu hajat. Anu hajat deui wae. Ayo bro, ayo. Buka tali nah. Nama. Bawa. Sate sejang di nu hajat. Tuh Mang Tis nah aya euy. Astagfirullahaladzim. Itu Mang Tis nayana orang bikin ah. Orang bikin. Orang buru-buru laporan ke Dunungan bahwa doma teh aya ah. Mang Tis, geuning itu doma teh aya di kebon ai Mang Tis kumaha majarkeun leungit-leungit. Astagfirullahaladzim. Goreng teh kemari pokoknya. Ah, Mang Tis mah hanas riweuh salah lemur. Ah, majarkeun Mang Tis. Eta sok Mang Tis ya. Aduh, Sok. hatur nuhun pisan. Sami-sami. Minus eta tuh. Iya resep. Cendol. Ayo. Kita laporan ke Dunungan bahwa doma aya. Ayo, balik. Nama, Mang Tis man. Ayo ah, orang laporan ke Dunungan. Bukan teh leungit di kebon doma teh. Palura. Aduh, sada si Hacip. Kajero, Cip. Sok. Pak. Aduh, Pak. Ayo teh. Jadi kieu Paknya abdi teh bade klarifikasi anu laporan kamari doma Mang Tis anu leungit teh nya Paknya. Ya. Ternyata henteu leungit, Pak. Doma teh aya da si Mang Tis mah dasar pikunan. Dicangcang di kebona. Olo. Pikun pan si Mang Tis mah. Jadi poho. Majarkeun teh leungit hanas abdi ge suudon kasih oboy jeung kasih gomeng. Si Koboy anu kamari keluar. Oh, Anu kasus hayam teh. nya hanas curiga we ka dina asa dosa. Aduh, tah kitu paluranya. Abdi bade pamit heula nya. Oh. Mari. Alah. Naon deui? Kana dahar deui kana dahar. Nya di kantor aya kejo. Kulingan tadi barena. Aing oge lapar eta tadi. Neangan di luar. Heeh. Pan tadi duit dikemanakeun? Maneh ka mana tadi? Nya. Geus geus. Nuhun nya. Nuhun. Aing kitu mah. Amna mah teu rese deh. Alhamdulillah. Masih Mang Tis teh geuningan lain aya nu maok. Dasar si Mang Tis. Geus pikun meureunana. Warga deui. Waka percaya berita nu can pasti. Tong waka dipercaya. Lain picontoeun jangan urang teteh nu kitu teh. Dasar atuh. Setuju.